sakit hidup dages waktuna hidup teh bakal dipindahkan tina alam lalagasan kana alam rimitan ka Putri Astina kakasih Dewi Lesmining Puri panjang lebar nama nyangakeun pangresa nyangakeun ceng dangukeun ku hidup kasep Allah nun iya bagja cuk kalau tadi terek mere madu ling mere racun dek mere madu kolot ka dieu teh lain dek mere racun dau sabab lamun ceuk bahasa ayeuna mah meureun prospekna hebat cerah masa depan sabab didenge-denge tiba heula ti mimiti Burai Pandawa jeung Kurawa ngan bentrok we jeung bentrok kan saya omongkeun tetep itu kan teh sili gebian paribasana Pandawa Kurawa ti leuletik siliarah pati ti lelemut siliarah umur ti bubudak siliarah nyawa pisan kaakuran sedangkan curug jelema curug batur kasaha mengkona kaeyang murid saha teh Pandawa murid saha teh Kurawangan parasea jeung parasea pan muridorna saha nu goreng tah nah guruna teh bisa mereskeun kalau kitu pajarkeun teh naha guruna teu bisa mereskeun atawa ngahaja diadu-adukeun da moal teh kasapu nunjukkeun tah ka dieu mengkona Panu goreng mangga sungudon tapi da eta mah ti jelema nu ngewa lain resep sabab ieu teh dunya teh dua papasangan kulon wetan kidu kaler borang peuting lodong hiji poek salah naon poek caang salah bener awewe lalaki satiap-tiap ka jelema aya nu mika resep teu anggang teu mika ngewa tuh tah pikeun ngahinarkeun eta ucapan daya di jalan pikeun ngakurkeun di Pandawa Kurawa teu aya di jalan lintang ti ayeuna bebesanan antara Pandawa jeung Prabu Duryodana anu kabeneran pisan putrina teh bogoheun ka hidup jalan keluar mah da teh anu jadi rebutan ti bubudak nyaeta ngeunaan kalungguhan ka kawasan negara Astina tangke di mana-mana hidup prung laki rabi sareng Putri Astina negara Astina moal kasaha sok lintang ti kahidup beunang deui ku Pandawa anu dikakawa teh mah burung kapibana deui ta ayeuna eyang wangsul ka Astina teh kudu mawa paisan eusi ceuk kitu ceuk ieu nah narima lamun hidup dek dikawinkeun ka Putri Astina ceung jawab hasilna kebangsaan puasa ijar meneng Gusti petengah hati ngira hati ngira wis mama biar meneng-meneng Gusti petengah hati ngira hati ngira belir kalimpu dan mega bodara aworlan mega putih wala salin sumabda salin sumabda
Gatot Kaca sakedapan petenawang sumarganipun peteng penggali. Dangu-dangu ngandika kawedaling lisan makaten pengandikanipun paman. Minta jawaban anu pasti anaki. Jang. Waler kaya agan cicing cemar. Bisa dipaleng pek kuaing. Nyarios oge pikeun nyarieun urang menjembe. Urang mah Para lun maklum kasuhun ninggalin nu dipamliha punten anu ditedap paman. Kumaha? Dah, cobi ulang deh. Sanes nampi kana pangasih, sanes nolak kana kanyaa. Nanging dugi kadanget ayeuna putra Gatot Kaca teh teu acan aya maksad gaduh bojo. Margi da teu acan aya si ratu ka istri teh nu kumaha ai bogoh teh. Kumaha sir teh. Kumaha cinta teh. Kumaha ai nu disebat cinta teh rasana teu acan. Teu mungkin. Da geus matos pas teh. Dari umur mah hidup teh geus kolot. Heueuh rasa pisan bogoh ka awewe eueuh. Teu aya. Teu mungkin. Ai ningali baha. can aya serenut dah. Sabaraha tahun umur teh nya? Kirang langkung aya 30 mah. Ah boa aya kelainan teh. Aya kelainan mun kieu mah. Malahan 30 mah keur mejeuna. Keur mejeuna resep. Yang baheula keur ngora entong boro make jeung papanggih jeung awewe aya popoean cangcut di poe. Ser nud. Tuh. Aya BH we di poe. Da ngalepak atuh. Itu. Cicing. Lamun keur budak. Anu benar ieu teh. Leres yang leres. Cing kasep cing bisa ngolokna cuk, cing bisa ngolokna. Ya. Akang. Lain dunungan urang gak. Naon deh Akang? Beda ya ke Juragan Gatot Kaca bade ditikahkeun ka Putri Astina. Sumohon dia teh kulaan. Tapi cek saya mah lain ya. Lain kumari Akang. Politik. Udah pirasat kan. Teu mungkin musuh make jeung ngajak bebesanan. Amun aya nu sajena berpanggil. Aya nu sajena bari dieu mah. Ieu mah pasti aya udang dibalikeun deui mah. Aya aya udam. Udam Bapak Si Ai juga namanya mah. Teu mungkin musuh. Kitu cek dek teu mungkin make jeung lah. Dorna teh atuh kan. Apal meureun. Aya musuh hayang nyenangkeun teu. Ya. Kulaan. Lamun nya teh mah meureunnya lamun batu turun kesik naik. Mun nya teh mah. Itu purun ieu daek moal teu rame meureun hajatna. Moal teh 7 poe 7 peuting atuh. Moal teu 7 poe 7 peuting hajatna. Kadangdut digana mah ditabeur. Tapi da Juragan Gatot Kaca mah heueuh da can beger atuh. Can beger. Dacan nalain istri. Masih acara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred. Padahal asa umur jeung tukang gampang. Jadi hidup teh nolak karena pamaksudan ti nagara Astina sanes nampi pangasih paman putra teu acan aya maksad bojoan. Ya rupina ai teh acan aya maksad masieun ulah bade dipaksa cicing geblok. Wah, Sia teh kamina-mina teuing. tong iring jarios uap pikeun jarieun jempe we mending oge. Da moal dianggap sia teh. Eueuh pangaruh. Lain level dalam bicara di nu kieu. Cicing. Wah. Jempe wah. Cing kasep cing bisa ngolokna bager. Wayahna tarima Gatot Kaca. Keun we teu bogoh mangke ge nuturkeun ngaran-ngaran rumah tangga
Ampun paman, margi air rumah tangga teh kedah runtut raus sauyunan sageges sapihanean, mun cai jadi salewi, mun darat jadi salebak, kedah harmonis, kedah bahagia dengan rumah tangga teh. sedengkeun pan putra teh teu acan aya maksad bogoh ge henteu, teu acan aya. Nya ieu mah tarima we bilih melengkung bekas nyalahan paman paralu. Allah kumaha we carana teh mah era Mang Wangsul ka astina teh moal teh ditegor ku raja. Wayahna tarima kasep. Paralun paman, paralun. Mugia paman ulah jadi bendu bae. Dek narima apa moal? Tah, iya. Mang teh geus sanggup. Mang teh geus sanggup pikeun ngawinkeun hidup. Wayahna daek teh daek dina waktu ayeuna Gatot Kaca kudu kawin ka Lesmining Puri. Ampun paman. Ampun paman. Ulah bade maksa bae. Paur yang menang. Ya anak ya. Wah. Ampun paman. Dek daek apa moal? Wah tiasa paman. Kurang ajar Gatot Kaca. Ngerakeun ka kolot. Wah. Jodoh berisat we apa bener. Tenyo ieu naon? Aduh. Ampun. Nah. Sugan dikerasan. Da kudu kitu. Jalma bener. Ulu. Wah, eta geuning. Amuing. Mending berisat wah. Aduh aya anakmu. Paralun malum kasukun ninggalih nu di pamrih kapunten anu ditedak. Di luhur sausap ramutihanap sausap dampam. Ieu teh kapalai pihak katilu dugi ka kieu teh kaayaanana. Paralun ulah dugi ka anu teu bilih kaituna baka pecah belah, baka ansur sagala rupina di urang tak kitu kapalai pihak katilu kaulan. Naon siap pipilueun? Ai. Naon sia teh kadunungan mah patahan? Aduh, meni kumawani teh. Kumawani bangsa sia. Eta dunungan di papan. Sanes yeuh. Bilih pa. Ayana. Ai dipaksa mah da moal. Cing jaro. Dek dikamanakeun wibawa komara dunungan nepi ka daek di papatahan kudu kitu. Cing. Hah? Notorogan sia lauk buruk milu mijah. Cing jawab buat aja. Ya rupina saleuheung keneh lauk buruk milu mijah nun. Jeung tibatan lauk mijah milu buruk. Adah beres teh mah. Coba itu nya. Ya. Balik-balikeun euy. Make jeung malik-malikeun sia. Tutung teh dibalikeun mah nun. Sae Ah ngeledek teh mah. Ngeledek ragaji ke huluna. Asa kabina-bina teh si bangsat. Jelas. bawalan sabun ke sini. Wah, sawius atua. Ih, nya kitu bilih kumaha onam ka dieu sia. Wah, paudan. Wah. Pipilueun kana urusan ieu. Ngajedog gue pawongan mah. Udah. Uluh. Ayana. Nuhun guys. Ketrot wah. Menang asuh ti zaman lemut, menang ngakon ti zaman bolon teh. Mulang tarima ku nyiduhan nuhun agan. Tiletik wah. Kurang ngajar penastik sayang tumampah. Iya. Semar Badranaya barang dijejek lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Nya. Dan si Semar mah turunan juri jarian cek ama oke. Turunan uka-uka. Turunan uka-uka teh nu kitu teh.
si gentayangan kereta paingan ai malam Jumaah sok aya gentayangannya teh we eta nya Gatot Kaca Aulad daek apa antri kawinkeun ampun paman lamun kitu sarana sirip paehan waing aduh permios ai jeung jaro udak kumaha lamun percayakeun ka suata mah urang ajar Gatot Kaca kelumpat ka mana tewak Kang sembah kapihatur ulah naon sia dek naon hari kasyauran teh teu payus munguh di wiku teu wajar aya di panita teu ginding aya di resi eta kasyauran teh asal ngeunah jang dirina Semar teh jelema sarua aya rasa beda teh sangsara rasa saka cumplang saka campreng ngomong je bobak nya Kang aing teh panita dulu aing teh utusan astina dulu goblok aduh eta pas emangnya hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu silaing benar dume silaing utusan raja eueuh Kang teu bisa adil teh keur sararea deuleu euy da boga harga diri Arjuna ada Kang itu lapur lapur kumaha lapur si Gatot Kaca teh nolak nampik sapajodogan waduh atuh gagah bener nya tak kitu wayahna da ieu mah geus aya sen ti Arjuna sakuat tanaga si Gatot Kaca tewak perbios naon antos ayo matu pasti kenu lawan agan bapak kemana nyeta pot lieur mikiran bapak maneh leungit tidak paningali hebat bapak maneh ti abdi teh ilmu nama sih percaya si abdi oge itu ilmu bapak Akang lah duh kan sembah kapihatur nuhun ulah sae kulan da beda kana karta hate agan bapak kemana nyeta pot lieur mikiran bapak maneh leungit tidak paningali hebat bapak maneh ti abdi teh ilmu nama sih percaya si abdi oge itu ilmu bapak Akang lah duh kan sembah kapihatur nuhun ulah sae kulan da beda kana karta hate abdi da hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese benar teteh da yakin sanes bade ditikahkeun agan teh lah ada firasat lebih ti heula nya sanes agan teh bade biasa we buating di dilekek henteng diracun ge ditumagan atawa dilekek gini mah eta teh Kurawa teh nu geuleuheun pisan ka Panawa teh mungkin nya eta kahiji nama kahiji pisan bakal mah teu bogoh we deui teu bogoh Kang atuh nyaga tong dipaksakeun teu bogoh nyaga anak raja adalah raja jeung masih model abdi mah saya tepak suang ari Akang model abdi aku mun sieu kawewe nu kumaha oge seneng Boleh konyol kedua atoh boga lanceuk normal jeung tibatan aing hayang ka ucing pikir ku silaing dan normal benar Gatot Kaca alihot ari Kang alik Aswatama ulah ngudag tuh sina dewanga kurang warah tambah hiji seulanan nah gitu kan kedua abdi cicing
paling gak akan Eta mampu gede hati. juara. Aswatamanya Oh, Aswatama. kadi silinjong Kan antep sina di warak kudunungan. pilih kirang tanaga ku abdi lah hiji mun Dah cicing Lah, kuno mundur. gitu. Ayo tahun jong. lamun dibere kesempatan dewek gelut jeung Aswatama Ah, tingalikeun mundur Mundur. ha kuno. Ari diuk dah jalan. lomang dewek batara seuri naha da mineng teuing cetek ti kebrus teh Gatot Kaca sadaya daya kasepuhan Aula Gatot Kaca Wah, paudang. ngahina sakaurang astina Anu tengeunah nama Hatta. lah Oh, mun itu menang di Canda tuh. lamun teu dihalangan aing mah Wah, Bapak gayang. mupus keuyang maksudna mah dek daek dikawinkeun kurang ajar moal tiasa kasepuhan lamun teu daek aya dipareskeun ku ieu deh jagakeun upami salira kasepuhan bade maksa mangga samplakeun letak tak katua paken sapegatkeun bung salawar kaluar getih satetes amakar sanami kaluar nyawa tina raga kurang ajar sawias ku abdi lah ku abdi cicing sanu gelo Kakang. Lain gele-gele tinggal kakang tuh. Itu gelo. Gus. disebut nu gelo aing euy Amak disebut tuh gelo mah tuh. bida-bida teh tengeunah aing Gus, kan baik. Tidak kelek. aduh ampun tegala mangga pati iya haliwot nah haling Aling. Aling. mudah-mudahan ya kan pilih kirang tenaga sama teh abdi 3 kali Banyak banget kan. Pak Haji Sidik gitu. Abere. Nyingkah siap nyingkah pun nah nyingkah hanya nyingkah permio satu sok curi siap Do gebro he mah. ngabongohan kaing Jiga ini. alah permios lan ini dek naon siap dek neungeul ngan kapangi Leret sebentar. Leret sedikit. Ada kelengahan. Ada. Bang Padang. gelo siap boleh dong maju ke gajah ayo oh hei aku kemana naon poe pakaputus sebenarnya mangga bener sok woi ngalawan siap woi musik siap woi woi siap peluk curing deh ngadon ngabongohan siap wih dek naon maneh tengeunah weh bapak kuring dihina disebut nu gelo ongko woi woi Pakai gerakan. Pakai gerakan. saya wih
Iya. Awal. Alah, siku abus. Alah. Kurang ajar. Ayo pagi sini awal maju. Pagi ini. Waduh. Tuh, wuyuk. Wah. Binatang. Maju. Dang. Benang euy. Benang. Babuk tuman. Babuk, Ayeuna aing. tadi babuk. Tarik. Tarik. Oi, kalau Benda itu Aduh. katanya. kagan geunana. Cabok seuy. Aduh. Aduh. Modar sia. Bida-bida teuing maksa ka umum. Aduh. Anak itu sarwana kan. Bah. Aduh. Mamam. Mamam. Mo. Eta mah ulah dituluykeun. Kayak itu udah pilih mobil. Alah. Jang, ya. Udah. Aduh. Hei, Si katuman. ampun. Ulah maksakan umum. Bahagia atau Matak naon eta putri teh lamun kadewekeun. baburun Heh. Nyu mah aya nu embung dipaksain daek henteu. hare-harekeun. Cing mikir saeutik atuh. Sabab urang teh cing boga pikiran. Kayak itu udah pilih mobil. Alah. Jang, ya. Udah. Aduh. Hei, Si katuman. ampun. Ulah maksakan umum. Bahagia atau Matak naon eta putri teh lamun kadewekeun. baburun Heh. Nyu mah aya nu embung dipaksain daek henteu. hare-harekeun. Cing mikir saeutik atuh. Sabab urang teh cing boga pikiran. Lamun mungeun maka itu na ge dina rumah tangga teh moal beres. Cing mikir saeutik da urang teh. Pek pikir ayeuna ku di dinya. Kitu tah. Tapi kapulan teh ada mah. Aduh. Ini asa bebas tapi Satu teh euy. Benang. babuk Babuk. tuman. Tarik. Rok. Kasahakeunana. Tengor sia kuing. Mina-mina teh pika gilu sia teh. Aduh. Ai bulerak bareng. Aya. Segitu deket antara kena siapa? Aduh, sok bisa aya kapanasaran. Ampun. Nita merah kaca di pertapan tutugan Gunung Parasu.
kasumpingan Raden Gatot Kaca Nah, Gunirahangan Dika aturan rawuh mena nampiri bunuh laksa ketika bingahan aki dupi ieu teh pertapan naon aki upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha sanes agul ku payung butut kaula pisan Ya, eta gini. salira waras dupi kakasih saha upami di persanten mah merah kaca merah kaca waras nuhun ditepangkeun ieu sareng menak cobi aya pikir salnaon ieu teh cu sareng saha kakasih kaula waras upami di persanten mangaran kaula teh Gatot Kaca meuni sarua kacana yo Gatot Kaca leres di mana menak kaula teh ti Amarta aki uluh moal kitu nah da kaula masem di dieu ngayakeun pasantren nyaeta ngiring ngarojong we ka pamarentahan nagara sabab nagara sareng bangsa na teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas saseureun sabeunyereun bade ngabantoskeun nyaeta supaya jadi masyarakat anu madani masyarakat anu religius kultural jeung wawasan lingkungan anu sae tingali para santri bebersih daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun silih asah silih asih jeung silih asuh luyu jeung adat katimuran margi dina waktos ayeuna teh sakedik ageungna budaya urang teh sasatna ampir kalini ku budaya-budaya deungeun sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus aut-autan bangsa na rusak leres malahan sepuh kapungkur mah menak pun dan ieu menak sae sepuh kapungkur mah aya cacandran ke cenah di mana-mana panon poe biji ti kulon eta tanda-tanda karuksakan negara tapi pan ayeuna masih kene ti wetan tah di dieu urang salaku manusia anu diansikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan kedah diange upami ngange hak manusia di dinya neme disebat mulia upami hak manusia teh diange eta kamuliaan manusia teh harkat darajatna bakal sahanapeun sato nyaeta anu disebut manusia mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamih rasa jeung perasaanana anu dina pagaweanana teh ti dituna sidik tableg amanah patona turta nafsu na anu dianggena nafsu mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah neme disebat mulia tah di dieu urang ange ilmu anu sabener-benerna ngan ai bener teh aya sababaraha perkara hiji bener ceuk pangeran eta mutlak absolut dua bener cek filosofi
katilu bener cek ilmiah, kaopat bener cek hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas cek barudak ayeuna mah. Iya. Tah panon poe umum sadunya nyarita panon poe teh biji ti belah wetan leres. Iya. Padahal cek ilmiah mah henteu. Ilmiah nolak nah da panon poe mah cicing da bumi anu muih manya nu cicing biji leres atuh kumaha tak kengengna ku filosofi kumaha nah ari panon poe biji ti belah kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna geus nyenerkeun ka urang barat tak panon poe biji ti kulon teh kahargaan kumaha ceuk dolar kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus da eta nu didaharna hamburger hambur duit ger pasea ta budaya we kaseredkeun ku budaya deungeun da aya budaya-budaya deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok anu temahna di urang teh kalini jati kasilih ku junti cul dog tinggal iga leres tah hiji tah tina budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado leres nyaki tah bilih ieu mah bilih dek newak budaya-budaya deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok anu temahna di urang teh kalini jati kasilih ku junti cul dog tinggal iga leres tah hiji tah tina budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado leres nyaki tah bilih ieu mah bilih dek newak kaki dumeh muka pasantren di dieu oh sanes saya aki sae sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngaruksak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik barudak ngaridik nonoman supaya ulah poho kana jati diri sae pisan aki oh jadi sanes bade sanes bilih aki masuk ruas baklum geus kolot teu aki mamuka pasantren di dieu teh teu kauntepan ku politik teu istuning murni cilik putih celakerang lain dek ngalah duit aki mah lain loba duit mah aki mah manusia yang handal kitu oh saya dumeh loba murid loba anak buah dermasana dijual lain aki mah lain ieu mah dek ngamakeun ilmu we anu sajati timara sabab kitu dawuhan pangeran oge sanajan saayat tepikeun ta eta bilih jadi dosa bonga nyaho timara kieu salarasna mah kaula do mungkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburan nah aya panglima abruk-abrukan kieu moal di demo atanapi korupsi sanes aki
naon kaula teh salarasna mah ku paman gaduh paman kagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri ai kaula teu hoyong da can aya maksad bojoan tak kitu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun kan pangnoropongkeun pangmelengkeun nah leres eta urang Astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang ti eta sanes naon sanes bade ditikahkeun hidup teh bade diracun sabab urang Astina teh menang beja Gatot Kaca teh keur naik daun di mana aya naon-naon moal kuat jeung hareupan Gatot Kaca kitu tuh nya nuhun aki nuhun eta rasa kau lagi kitu teh sanes suudon da ieu teh sanes memang kitu pamanah atuh meni teu diangepan ningali batin tah kitu lolobana dina waktu ayeuna teh jadi lain-lain jadi mikiranana ngan sabelah mikiranana soal dunya wungkul dajal teh nu kitu panonas hiji teh jadi paningalina teh ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul cul kana urusan akhirat jadi teu balan matak sabelah ge matak no gencang hirupna tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal hilang kepercayaan di mata masyarakat wibawa komara bakal leungitan gumawi moal aya ajen dihormat teh ti hareupeun di tukang mah di jebian ti malam nya tau tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsu ka nagara diancam keneh ayeuna mah da aya sabenerna pijodoeun hidup teh da hidup teh lalaki setiap lalaki pasti bakal boga pamajikan pijodoeun anjeun mah ceuk panoropong aki aya tu belah kidul di dinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana kakasihna teh Dewi Dahanawati Allah Dahanawati putri na Prabu Dahanadewa ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh patih nagara Tirta Sakti ngaranna ta eta bakal ngajodo ka putri eta ayeuna teh can aya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saemara kitu sarana teh gelut heula nya resep atuh gelut mah ki ada hidup mah ahli ada diulik tuh nah eta teh leres pijodoeun ulah nah eta leres pijodoeun ye geura bisi teu percaya pijodoeun hidup uji we ku hidup ayeuna ujina kumaha ulah make pakaian eta hiji batur teh bakal segan bakal sieuneun empuk Gatot Kaca kaduana eta awewe teh joga pruke bogoheun teu kudu saemara ye wayahna kudu jadi jelema hina heula
bising ke hidup diparangkeun jadi pamimpin hidup teh bakal bisa neleman karena kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina jadi jelema goreng patut bisa ngarasakeun bener. tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jelema anu laletik ngan cing ingat itu jelema nu galelde teh sabenerna menang nu leutik Kan sabalik nu gede teh boga pikiran geus jadi teh. oh kitu aki jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar nyumput buni di nu caang negerak bari teu katemong Allah carana nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu salin kumaha carana nya upami bade mercantenkeun ka aki ku aki bade disalinan ayeuna Eta geuning sanggup mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula dibobori ku paman Arjuna abeh teu kapenak tah kitu itu urukan. nya ya jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa Ulah lengkah kapikeun. ulah aya lengkah kapiceun hirup mah saliring-liring dumadi sarengkak saparipola teh kudu aya guna ti malam ulah tamuh laku lamun tamuh laku teh teh mubadir ai mubadir dina kateranganana ge pan sabagian tina amal-amalan setan ai mubadir mah ti malam sanggup mangga sok geraan niprek hareupeun aki aduh aki nah meni jo karaos sekanyaah aki ka kaula Pantas kaputunan ulah. kaitu kanu kieu laku teh teh mubadir ai mubadir dina kateranganana ge pan sabagian tina amal-amalan setan ai mubadir mah ti malam sanggup mangga sok geraan niprek hareupeun aki aduh aki nah meni jo karaos sekanyaah aki ka kaula Pantas kaputunan ulah. kaitu kanu kieu kanu kumaha oge aki mana teu aya istilah Ya ti malam mangga aki sangem kaula mangga wayahna rap sidakep sinoku tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa ti malam heug aki dek ngagunakeun ilmu malih warna sok bersihkeun hate pantengkeun kanu kawasa sangkan sapamunut ginuluaran sapanejatina kanan daun kanu kagungan. lajeng Raden Gatot Kaca meremkeun socana malam tumraping api sacidohing metu sakacaping nyata ieu sang pandita nawa Raden Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji jalma anu hina udang kase aduh Allah nah jadi kieu Kulit teh meuni genteng. waduh ampun moal salami nak kieu moal paur salila nak kieu moal kapanggih Gatot Kaca nyumput teh buni ayeuna mah aduh anu euy aduh tah sora kudu digenti ulah kitu sora Teh saiman atuh aya waktu tinggal sahabadan. kedah kumaha sora jeung adat genti ayeuna nya ti malam sok dehemkeun 3 kali dehem lamun geus robah tah ngandung harti ganti
Saya mewah. Nah hanya di kieu. Saya mah. Aduh jadi lucu suaranya. Wayahna Wah mua salilana kieu. moal Sementara mek beberes. tah ngaran ulah Gatot Kaca, Saha? ngaran hidup teh budak buncir. Dah beres. Saya mah udah mah. Budak buncir. Iya, Sugan teh budak pahati lalis. budak buncir pingaranan hidup. Budak buncir. Uciren aneh nama. Tah wayahna heug milu saemara. Tangke di mana menang saemara engke putri teh yakin bogoheun atawa henteu. Nah eta raja pelaturan menangna manehna teh bakal bener ngagugu kana pelaturanana apa moal? Nah gitu. Begitu. Pikeun nganyatakeun ieu hukum menang jelema bisa dirobah ku jelema. Karek kadek sacek mah teh. Sae. Sakitu Mangga nuhun abah Anu menengah. Iya. Mudah-mudahan tong salamina kieu moal. Wah, kan pengorbanan we perjuangan pada aya wae. Assalamualaikum. Saha teh. Tuning. Aya tamu deui. Tingali wawun teu kaitu. Walah Saha cing? Saha? si Sepot Atuh geuning. si Dewala Omat api-api teu wawuh we. dan Api-api teu wawuh. Jika nu asli. pura-pura tidak kenal Heeh. Wilujeng Sumping. Naon sih we? Marmot naon? Lain marmot putrana. Putrana. Anak kada bisa kasih guru. Putrana? Heeh. Putrana? Heeh. Ini bau sesungut teh. Karena kanjeng. Apa saya kayak nama. Aduh. Gusti. Putra teh pun anak sen. Nah ya. Kunaon ieu teh ngadonjeng serikeun anak batur. Ante urang. Untung mahina siya. Untung mahina. Kiyo oge masih kene makhluk pangairan. Pangeran. Pangairan, nyebut pangeran teh pangairan. Akan baik. Sami atuh. Sesepuh abdi gitu ngaran teh irigasi. Osi. Saha kakasih teh? Abdi lah. Abdi iya. Sophia lah coba lah. Tobat. Pangeran ABB. Ni Sophia lah coba nepi ka depak kieu. Cicing atuh. Ngaran kendaraan. Ai itu anu pengker. Abdi iya. Agnes. Duh. Eta Agnes nepi ka moyong gitu. Di mana linggih teh? Abdi nan? Iya, tebing abdi teh urang. Di Karamat Jati teh ngidul. Keramat tunggal. Beras kacipina. Di Karamat Jati ngidul teras ke Beksek. Bekasi gitu. Bekasi. Ampun. Nah itu abdi mati jono rencangan Pak Haji Sidik. Iya. Wajah Nining. Iya. Ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Iya. Eta teh. Pak Wahid. Bade ka mana sih? Apruk-aprukane kurang. Sakaparan-paran abdi teh hirup teh kurang. Betul ke Inung suku. Nuturkeun inung suku abdi teh bade neangan gawe ieu. Maklum. Oh jadi urang teh ti
negara mana? Wah, negara Tebi yang di Tebi yang di Alak Paul. Iya. Eta meureun pekerja atau TKW. Bisa jadi Ai TKW mah ka wanita atau wanita, nya tenaga kerja wanita. Oh meureun ngan kade ilegal. lah Bisi ilegal. mau ya teh ilegal ya teh. Ilegal itu boga surat. Itu bulan. Nah, di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur. Birokrasi awut-awutan, ekonomi pon pitu deui. Itu hukum loba dijual meulikeun ngana duit. Itu Acak-acakan ya. anu kacida muringkak bulu punuk mah di departemen agama aya nu korupsi maca so teh dina surat kabar. Nya Teman agama ada teh. negara Quran ayeuna teh loba hileud. Barorongo kan. Nya merajalela Quran eta we meninggal dina surat kabar teh sadinten rugina negara teh 80 miliar leuwih tina kai teh. Da baheula mah baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet. Awet utuh. Tapi kenapa Sekarang saprak dijaga mah beaknya? Heeh. Banyak pagar makan tanamannya. benar eta. Itu juga bege. Sae, sareng abdi teh bade milarian jalmi itu. Aya nu dipilih balik ke Dupi Gelis itu padepokan naon sieun? Ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atawa Parasu. Saha sesepuhna? Kaula. Ya geuning. Aki leres. Puntenna atuh ya abdi ieu kumawantun. Kali segeuning. Puntene anu seueur banyol aki banyak canda nih maafin aja deh. Aduh. Kagak apa-apa. Kabawakeun. Nya. Not problem. Duh, bisaan bahasa Inggris nama euy. Putra tetenya saha kakasina? Pun anak teh ngaranna teh buncir. Hah? Budak buncir. Budak buncanut. Lain goreng patut leuwih ti urangnya ta budak. Tong tarik teuing atuh. Mah kadangun. Moal pirang ngomong na hate. Wah. Eta na hate nepi ka kadenge kemana-mana. Eta ngomong dina hate nepi ka seluruh Indonesia. Sampai tahu. Kita tahu semua. Dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca. Dah. Kieu muhun. Merah kacak. Merah kaca. Kaca. Sieun atuh ceuli teh kumaha teh? Teuing we ya. Teh nu bahasa teh sok budeg. Itu nu jauh keasaan. Bade aya nu diteangan abdi teh kulan sepuh. Naon? Jami. Milarian Jami sumuhun. Saha? Ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh. Gatot Kaca sumuhun. Naon diteangan residipis teh jelema teh. Aduh eta si goblok. Tahan, tah diajar puasa teh di dieu. Eta sintaan Eta aing disebut residipis euy. Jangan. sintaan banting jil. Jadi Gatot Kaca teh di lemur teh teu kaur nog hayam. Laleungitan wae kulan nyaeta ku Gatot Kaca da bisa ngapung manehna mah da ti awang-awang mah sidik nog hayam teh bodas. Nya. Aing gua rada gelo nya. Goblok. Kumaha ya bideungnya Jadi di pilariannya cek ku abdi Dah. dagang narkoba ongko. Saha teh Gatot Kaca. Lain aing ngomong teh kumaha lamun aya simpatisanana. Cicing kapan aing teh kerja di wara. jadi penyelidik. Kudu yang kana politik ya. Ih, ulu. Dah. Jadi Gatot Kaca teh dagang togel.
tak abdi teh intel Intel lebih ka di kajahatan nu total nama eta abdi teh intel ieu teh nya tibuser keur dikepung teh ku abdi ku diteangan Gatot Kaca teh lain aduh akhirnya ditampiling aing da keur kieu aduh ampun tahan hate tahan diajar sabar apa tak itu kulan kinten-kintena abdi bakal panggih tajeng anu nami Gatot Kaca moal uluh nah sabab maneh mah tukang bohong maneh tukang bohong panojo sia marokana moal kabenon meureun kekelenan ai kabohongan abdi teh naon sia aing ngaran batur dipake aing ngaran sorangan disumput-sumput nah saha ngaran abdi tah tong lain ka bapana tah anak kaula cir lan kahareup aya naon ya mah sok teguh ngaranna si eta saha dijawab ku anak eta jae budak-budak kueun punten abah sok cing ngaran kuring saha cir tong gede bohong sia hirup teh mun kasar gitu nah saha ngaran kuring make sopiara cuba nanti jauh-jauh saha si cepot lu budak pesantren teh atuh ulah lawora itu budak pesantren ulah dianggap laduni ilmuna nyaho laduni nyaho kumaha buah ning asak teuing ladu nama tuh apalun euy burukan teh kan ya bener cepot atawa Astra Jingga ngaranna ya lu pantes saya berada di bejaan feeling ana jauh-jauh dewek nawe tenar beureun jadi apaleun sok ai kuring anu tukang ngaranna Jawala Gusti nya waspada hebatnya nu matak lain heureuyaneun ahli pesantren mah geus kajero Iya. Atuh da dipigawe salatna tahajudna salat duha salat tobat dan sebagainya puasana tatapana paribasana tekadna ucapna lampahna geus bararesih tara suudon ka batur maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah jadi akhlak anu hade lamun ieu maca ayat maca dalil teh kalah beuki gede hulu nu meh bisa macana karek bisa wabillahi roti tuluy geureuhan tuluy dipake ngabanting batur cicing sia di mana cing kuring deh pokoknya di dinya mah urang amarnya bapak maneh Semar ya Loh, sok nyahoan orang mah ya tong lagi Indonesia kumaha punten sepuh lan percanten abdi wah punten bulan seueur banyol abdi mah ken bae nya keun bae eta kinten-kintena abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh bakal nah di mana teh kulan kinten-kintena panggihna abdi panggihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat saemara tuh di negara Tirtadahana di negara Tirtadahana ya tadi dinya teh aya saemara putri Dahanawati ngaranna keur adu jago di dinya aya jago can kaelehkeun
ada jago tanpa terkalahkan. Wah Iya. betul. Wah hebat memang resepkeun Gatot Kaca makan kitu. Ai kan gelut mah. Ada gelut pada ahlina. Ahlina atuh bisa jadi. Tadi dinya bakal panggih jeung Gatot Kaca maneh. Oh kitunya? Iya. Ah, ulah urang katuy we. Boga pasporna. Ada kudu make paspor. Nya. Nah bejakeun kitu tinggalkeun ka duruk. Satu mentas kayak itu mah kari eta wungku meureunan ngalewatan perbatasan. Benar. Kari keserawan. Moal anu mariksa gerjing. Di Lalajo kitu Lalajo Saemara. Nuhun we dah. Bade ka itu nya pasti didinya juragan Gatot Kaca teh keur Lalajo nonton Saemara jigana. Moal boa jigana berdirinya. Tah lamun dek ka itu sakalian si Ucir digere ka itu hayang Lalajo cenah. Ya, bareng itu. Ieu si Ucir pun anak hayang Lalajo Saemara. Kemana teh? Nya ka nagara Tirta Dahana. Pangmawakeun. Bareng jalan itu. Kacau. Bisi lain bawa najo. Saha tuh hileud. Beli boga ilu. Wah nggak senai bade ngiring nonton maka itu kan ulah bebeja dulur abdi we da. Gengsi mulanya. Ai gengsina gede Gengsi. Oh, padahal apa sih yang minta jajan maka aing. Ya. Kawas alus we. Ya tidak naon aing bade ngiring ngokulan. Tah kitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si Ucir. Wayahna we panganterkeun uing nya Mang. Iyalah tidak naon. Tangke di jalan lamun arah lamun cemperak karena togeun. Urang podarana ya udah. Aing ngerakeun mah. Tak kitunya. Mangga ulan mangga. Jig Ucir akhirnya memaneh dek Lalajo bareng tajeng cepot jeung dawala. Ridho ka iwan uing jeung mah kieu. Hayu Cir teh naon Cir hayu jeung Akang. Hayu lah. Teu naon Cir. Nya ai dek Lalajo mah kitu. Tah omat ieu teh adatna. Ngaran adatna ibu budak teh lamun aya kahayang ulah teu digugu hayang naon kudu we. Ulah dipungpang. Laksanakeun we. Goreng adat bisi ngamuk. Insyaallah insyaallah ngamuk di jalan dijejek we tinggalikeun. Sagedena ge tanaga nu kitu patut. Ku si laing dengkek ti tukang ku aing pengkek irungna. Ujung ngamuk, pugu udah sering dibanteng. Sakitu jigcir. Nuhun atuh abah doana we Bade Lalajo Saemara nya. Pek. Oh berarti. Ayo mah cepot. Ayo sepuh hapunten ya atuh abdi teh nya teu acan tiasa naon-naon teh keun bae. Anu penting mah panganteurkeun anak kaula, pangapingkeun, pangjaringkeun. Sae. Bade permios abdi kulan bade beli kasontenan abdi nya mangga wah hapunten ya atuh teu tuang heula nya mun tita tadi atuh ngomong kitu teh ya sumuhun atuh bade permios saya kene ka rumaosan mah kumangke ya seneng duren oh sok sami atuh sareng abdi nya kira bade meser atuh amangga we geura angkat semun permios rupa pisan jelema ngulus lampah pun ieu budak bunsir kairing astra jinga dawala sejak ngajugjug negara Tirta Dahana sedengkeun di negara Tirta Dahana teh parantos lami ngayakeun saembara ngulus
geus lampahipun ieu budak bunsir kairing astra jinga dawala. Saja ngajugjug nagara Tirtadahana. Sedengkeun di negara Tirtadahana teh parantos lami ngayakeun sayembara. Ku seueurna anu ngalamarnya diayakeun sayembara. Saha anu tiasa ngelehkeun jago sayembara. Hadiahna nyata putri negara Kakasih Dewi Dahanawati. Anu kiwari Dahanawati dina papangungan dipamerkeun. Aya dina papangungan di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan. Cahaya gilang gumilang gelis kawanti-wanti endah kaminabina. Nyaeta para pamilon parantos seueur anu marulang ka tempatna sewang-sewangan teu hasil ngelehkeun ieu jago sayembara. Kantun saurang deui raja anu sasatna pamilon teu acan kengeng giliran. Anu jadi panitia sayembara nyaeta Rayina Nalendra Kakasih Tirta Kusuma. Pamana ieu sang putri kiwari parantos ka-20 dinten jalana sayembara. Ieu panitia sayembara parantos aya di tengah alun-alun. Sedengkeun ieu sayembara teh bebas ditongton ku sajumlah hamba rakyat nagara. Anu isalan mah komo dugi ka ngajajar tuangeun cocoan jeung angean kitu kaayaanna. Atuh ieu alun-alun nagara Tirtadahana jadi lautan jalma. Anu ti tebihna anu ti caketna kampung padesaan pada Buddha nonton sayembara. Panitia sayembara Tirta Kusuma parantos aya di tengah lapangan. Kakang Pati ulang. Parantos siap? Iya siap. Kesenangan dan orang kehancuran. Mulampah orang di dunia ngaliwatan wates pasti dirina diliwat. Ayah,
Padang merdeka wujudna proklamasi salaku warga negara ularek pakia-kia najan bangsa suku beda-beda tapi tetap Indonesia Pak Haji Sidi Indonesia mun lampah orang di dunia henteu nuh konanongan ngeliwatan wates wangun pasti dirina diliwat Pak Haji Udung pasti diri na diliwat Abah Kamsi sapanjang urang gumalar Mamang Boim ulak tenggatnya ikhtiar ilmu tungku
kaya gelang gumilang cahaya hilang gumilang hilang gumilang mana ieu raja Rayina Raja Pamana Putri anu jadi panitia Saemara parantos aya di tengah alun-alun irta kusuma kakasina atuh teu sabarna anu nongton sorakna cek Paresia gerak-gerak Paresia gerak-gerak Paresia gerak-gerak Paresia ya darah dua Mangga antos nah ainu lalajo abong bebas abong bebas panuhun dina waktu ieu naon den dinten ke-20 ieu muningakeun kaunggulan masih kene dicepeng ku jago Saemara kakasihna Kakang Tirta Sakti Putri Dewi Dahanawati parantos aya dina papangungan palih ti kidul pamilon peminat mung ukur hiji deui wah saja urang mah aja nyaeta kakasihna Prabu Bima Kendra ya Bima Kendra rip nanging panuhun sate asana prung oko begalan pati antawis jago sareng pamilon dihaturkeun ka patugas keamanan supados tiasa ngatur anu nongton oge anu nongton pisan cing tiasa ngatur na diri sewang-sewangan jadi penonton anu tertib atuh supados diatur nate anu penek ti payun anu jangkung ti tukang pemilih ke tukang calik atau dipayun atanapi anu dipayun salik saya anu dipengker tiasa tati beres anu tukang mah calik nu dipayun mah anu isalan palih ti kidul jajarkeun dirinya wah beres ka ibu-ibu aya naon jaja panuhun nongton ulah bade ngahiji sareng pameget nah aja bilih aya nu kokodok kesempatan eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lansarna ieu Saemara ya atuh sajabina ti kitu kanu isalan atanapi kanu jararajan sangkang suuk bungkusna sareng sajabina ulah di mana wae mission eta runtahna margi di tiap-tiap juru alun-alun aya wadah runtah tong sampah ciptakeun puseur dayeuh anu bersih ciptakeun puseur dayeuh anu endah kalayan henteu sakedik ieu tamu-tamu teh aya anu ti luar negara wah beres pasti atuh den sajabina ti kitu nguningakeun naon ja ieu Saemara teh memang diaturkeun ka pamilon anu mung hiji deui Bima Kendra ieu Saemara aya pelaturan anu kedah dijalankeun naon aja naon aja kahiji teu kengeng nyanak pakarang
Kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede kakris jarum sapotong tekengeng di sana ka Pakalangan. Inggih. Kedua, dina prungna kopi kalan pati tekengeng nyolok panon, najong larangan. Inggih, mangga. Mangga cak pelaturan. Katilu tekengeng aya tuntutan di mana aya kasilakaan boh pihak peminat, boh pihak jago. Semplak tak potong lengan be dituna dugi ka maut tekengeng aya tuntutan tapi kena bebas ku cara hukum saya marah. Geus perjanjian cak, Kalayan aya pelaturan anu anyar baca cak Bang. ayeuna mah bebas naon di dinten ieu hasil gempungan tadi wengi saya marah bebas kumaha bujang hingga golongan raja patih satria brahmana sanajan budak angon asal bisa ngelehkeun jago saya marah bakal diangkat jadi mantu naraja. Bilih aya anu bade daftar saya sumping langsung we ka tengah alun-alun. Kitu manawi sakitu mangga ayeuna aya hiji deui anu kedah diuningakeun margi dinten mangkukna aya kejadian ibu-ibu dihipnotis dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun kange ngahinarkeun eta kejadian dihaturkeun ka ibu-ibu dina tongtonan ieu ulah ngange perhiasan sakedik agengna eta teh mancoy sakitu mangga ayeuna aya hiji deui anu kedah diuningakeun margi dinten mangkukna aya kejadian ibu-ibu dihipnotis dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun kange ngahinarkeun eta kejadian dihaturkeun ka ibu-ibu dina tongtonan ieu ulah ngange perhiasan sakedik agengna eta teh mancing kajahatan ulah pamer hinggih mangga sakitu rupina mangga dihaturkeun ka pamilon anu pamungkas margi dina danget ieu teu acan aya deui anu daftar mangga Bima Kendra diaturan lagi. Gitu woy. Nyai Dahanawati mudah-mudahan poe ieu jigana bakal kagono ku akang ieu Bima Kendra saya sadrek Bima Kendra iya parantos sayogi tanaga emutan iya geus kurang hafid ya uninga kana pelaturan apa teu meunang nyolok panon teu meunang nyekek teu meunang najong larangan teu meunang mawa pakarang naon bae oge saya nuhun mana jago saya marana rupina dihaturkeun ka jago saya marah supados enga sumping ke lapangan karantos siap paman siap supados nepangkeun heula panangan antawis jago sareng peminat tawis kabersihan mana Bima Kendra Tirta Sakti parantos siap paman siap
Are you ready? Ya. Siap. Akang kunaon gogodai. Ya. Naon? Lula lajo nepi ka kawas lulut tadi lu. Terus di lokasi manehna eta. Meni hasil Tapi euy dewek larak lirik ka itu ka dieu teh neangan juragan Gatot Kaca eueuh. wacan we. Antosna teh keuna ke parigu ela lajonya euy. Ya pantasna teh keur ngadar mikir. Aduh. Keur ngalamun Mang Jepot. Naon? Alah, Aya jajan nu si utir. Mang Jepot. Naon? Hebat awewe na gelis. Heeh, pangna disaemarakeun geulis. Mang Jepot. Hayang milu saya marah Mang Jepot. Hah? Hayang milu saya marah. Saemara naon? Bogo ka putri. Bogo ka putri. Heeh. Aya soal bogo mah tong borosi laing da dewek ke hayang. Ngan si ngukur ka kujur, daekeun putri ka si laing. Sing nalipat maneh. Datang kelang manehna mah dah. Jangan bikin malu goblok. Emangnya lu itu siapa? Hah? Depan orang. Nah, ini yang membawa kamu yang malu mah goblok. Orang jelek seperti kamu mau kawin kepada anak raja. Bikin malu loh. Bego. Harus ukur ka kujur. Kalau jadi manusia itu harus ngukur ke kujur. Paduli ceuing jadi campur aduk oge. Nu penting mah jangan sampai teu kaharti. Tolong daftarkan Mang Jepot, saya mau ikut saya marah. Aduh, eta ku. Aduh. Bang daftarkan. Ya, bocok. Hiji, dua, tilu, opat, ayah keneh karep pikeun ngalawan.
aya kene burura aya kene naon aya kene Jai Dahanawati samad ngimpi meureun Kang Doraka jempe atulanan Doraka tinu kolot meureun aing teh Bisa jadi teh kula. hampura Nyai dapur ieu haya Hidup. nguningakeun kaunggulan tetep aya di jago Saemara Hidup. Hebat, sok tang-tang deui saha lah Beres. kagok Jangan diteas kerja. setengah jam deui upami teu aya anu daftar ieu Saemara bari ditutup Oh gitu Cak. Sok atuh. mangga paliti wetan aya paliti kulon Kidul paliti kidul paliti kaler tah aya tah Coba we sukanan. saha Sukanan tuh pijodoh. Gosok aja. abdi yang bade daftar lain si buncir meni keukeuh Oh kan baik. Udah daftar. antep cenah dipaehan ah Udah punten bawa bulan dia tuh. tah ka kuping ieu teh bebas Saemara teh saurna teh leres abdi bade daftar kulan bade daftar sumuhun wani nya ngawani-wanikeun maneh we kulan saha nu rek geludna itu rerencangan abdi tetangga dekat saha ngaranna namanya budak buncir budak buncir wungkul budak buncir sutisna kapungkur mah nya nya tetangga dekat eta mah deh. sobi cenah ka dieu heuy bawa ka dieu Bawa kita oh iya bukan ini bawa si buncir Sir ye eta goreng patut pantes datenya juragan Gatot Kaca cepot Oh gara-gara. montong daftar sia mangkaning loba jelema kedua Gatot Kaca ka mana ya Wah geus eueudik ieu. tah aya tiluan baru daftar punjen karunya gede kahayang nama keun antep cenah dibabu ku patih geura Lain gede hati. cenah dibabu ku ieu ku jago Saemara sok cenah modar abe aku dewek teh tega dipaehan ai kitu mah kuleungeun batur Bisa kudu jadi diceuing dosa dikuatkan baik kebaturan apa. saha ngaranna Abi budak buncir di mana di tutugan Gunung Parahyu. oh urang kampung mohon ampun ini tak pangna cenah dipaehan oge ngerakeun leu Ngerakeun bawah teh. ngerakeun eta ku kasar ngomongna teh bogoh ka putri bogoh wani gelut sak tuh ai kawani nama gede Kawani nama benar. tobat teuing Makasih ya. ampun tapi dina Saemara ieu teh cir teu meunang mawa pakarang Siap, teu meunang nyolok panon siap, teu meunang najong larangan siap. Siap. ngos tobat ari ieu anu pengker abdi kulan saksina sawios lah tapi ieu teh kengeng aya jami salian ti jago di tengah lapangan sawios anu bade kasisi we ieu mah jajab pungkul nya teu naon Daftar paman kulan siap mangga paman mana den Sok ke jago. matanan perwatang baru gitu tah. iya
naon ieu teh karunya gugu we karunya isi heureui sanes anjir sia wah bonteng ngelawan kadu atuh Kawa meunang macam gepeng cilaka kelas berat diadukeun jeung kelas ringan cir wani ka kaula eta ku wani eta sugan gempeur sugan naon oh riuk-riuk teuneng pisan sia teh ya kitu teh hawa awewe mah sana jadi singsiran ku uka-uka ge da tetep we neuk teu ning ngaranna budak buncir Ya, mun maneh ngelehkeun kaula dikawinkeun ka anak raja saya nuhun atuh. sakitu we kulan mangga anu pengker supados kasih lapangan wae sae kulan cir Ini ngajareun. oh hampura we akangnya Ya, dabongan kahayang si laing ya tenang lah. oma ulah nyaahkeun kakak di mana aya kacelakaan Moal. da upami si kakak teh aya tungtutan naon-naon teu ya tuh ulah lalawora mangga atuh wilujeng ngeklen ieu wileuyan cir Khawatir Kang ah. samet dieu meunang aing pangih Oh iya dangu. Buncir anjir tumulanana hebat si Buncir nguningakeun pun adi teh bilih para wargi teu acan uninga eta si Buncir teh pun adi Kang atuh. nomor saya geuning euy pena stiker sayang tumampara Iya ge. ieu patih anu kasohor galak jago Iya ge. ditampilin ku budak buncir ngalepak teu emut di bumi alam teu sangka teuing si teh teu sangka teuing Buncir aduh pun adi aduh teu sangka teuing Cir aduh teu sangka teuing Cir nuhun Cir maneh teh sugan teh sakti deuleu Ya, hebat deuleu omat putrina keur deweknya ulah tuh. aduh Cir teu sangka teuing hebat Cir teu sangka teuing aduh banget tinggali Persya paman oh kakang aduh kumaha Allah aduh ampun aduh teu sangka kumaha ya hebat Buncir Wing tere kawin euy.
sorak kenal dia. Tinggal itu papangungan putri dilingkung ku buta-buta. Ku buta. Alah putri narek aya nu maling. Putri narek aya nu maling. Tolong aja. Buncir. Tulungan heula itu putri salametkeun heula. Anu mana Tuh, paling anjir. Wow. Si Buncir dulu bisa ngagajleng meni luhur. Cing, bantuan mang, bantuan. Saya. Ayolah, saya. Abdi. Paman. Ayo kakang. Nyai, tinggali paman maneh silaka Nyai. sama marah pada melanju Bongana bangsaing dek milu saya marah teu ditarima. Eueuh deui carana ieu putri dipaok wae. Kurang ajar. Bibi mah tinggali aya buta. Sia. kurang ngajar sia Wayahna Nyai. punten Nyai Tulungan kaula. tenang Kemana putri dah euy? Hah? Oh, siap. Dulu. Aduh. Siap. Curi. Menang jodoh aing. Menang jodoh. Oh, benar. Waduh. Awak itu. Ya yang nyaho dulu. Kemana alah amit. Ya. Baksa. Copot, bawa. Awak aja wakil ngaregok. Wakil keketayapan. Wakil direret. Kang. Ai batur di pangku. Ai aing henteu. Kabina-bina teuing sia. Jadi anu menangkan saya marah teh maneh Buncir. Ya mohon. Aduh, ampun teuing. eta mah bade kersa nuhun teu kersa abdi bade wangsul. Aduh, ampun teuing Buncir. Neng dari rumah tangga teh kedah sakinah mawadah warohmah kedah bahagia ari neng teu bogo mah abdi mah bade wangsul deui we neng. Tong da moal maksa neng. Ampun Gusti. Ampun teuing.
Iya Dewi Dahanawati cirik ngabangingik dina lahunan budak buncir di antara daek jeung teu daek nanging ieu budak buncir karagragan cai soca ieu putri leungit tanpa lebih hilang tanpa karena jangelek jadi Raden Gatot atose tobat geuning ieu teh sadaya-daya ieu teh budak buncir leres saha nu salarasna kaula Gatot Kaca ti nagara Amarta. Aduh ampun teuing Agan Agan wayahna init moal ngawin lain moal ngawin ayo nunungan init omat ulah bebeja geus beunang aduh Agan ampun Gusti kate budak buncir teh ha ya halo ampun cing Agan saha sesok mau kan nog deh saha nu dagang togel teh aduh ampun cing aduh ampun cing alhamdulillah jang geuning neneangan Gatot Kaca teh sarua we jeung neneangan seuneu mamawa obor. Oh, neangan cai nyuk curug leuwih. Hapunten kasadayana pamirsa muga-muga we boh anu aya di TPI di dieu sadayana anu aya di payuneun TV muga-muga sadayana paranjang yuswa arageung milik. Amin. Akang saparakanca nyangakeun sabrang salayan we lebet ka sabae mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulum sonten-sonten mih ngalamun. Amin. Ku kituna permios sanes teh sono pamitan